Islam akhir zaman seueur anu kasasaran ucap lampah patekadan seueur pisan pamusyrikan musyrik kufur pamurtadan tos jadi kebiasaan teu ieu jadi pikiran mantak ruksa kana iman sahadat sok diucapkeun salat oge dilakukeun majarkeun teh cukup iman jeung ngaku kaislaman najan laku teu nepakan kana aturan pangeran teu gaduh rasa nyalahan eta teh pangajak setan ari ngaku umat Islam ari lampah singgah setan mabok jina perjudian anu jadi pis damelan seueur ulama diancam peda ngajak labet Islam da kuring mah enggeus iman da cukup Islam turunan ulama dipigang ngewan nerangkeun aturan hakna ngajak salat jeung zakatna majar bosan ngadengena seueur ajeng nganerangkeun kana hukum ti pangeran seueur anu ngabalieur bonga jauh jeung kahayang seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan jiga hade sareng iman padahal maka sasaran kana salat ngahir majar pamengpi damelan nyiar dunia seseepan salat narek di kodoan seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan kalaka seueur alasan majarkeun teh karepotan eling-eling umat Islam sing eling kana aturan parentah Allah lakonan parentah setan singkahan mun hirup hoyong salamet iman urang masing kuat perintah Allah sing taat sanajan karaosna berat Al-Qur'an tong dijauhan hadis ulah disisihkeun ayatna jadi bacaan maknana geura lenyepan ayu dulur urang tobat meungpeung urang masih sempat ibadah urang sing ningkat meungpeung tacan keuna maot